Oke guys, kita lanjutkan ke adegan berikutnya ya. Jadi ini yang mau itu latihan puasa. Latihan puasa. Hah? Jadi sekarang acara syutingnya itu latihan puasa guys. Jadi latihan puasa, engke aku teh sampai ngorondang sama si Marale guys ya. Nah karena kantor si Paul kanyahoan, si Paul ge belum ngorondang. Oke guys, mantap. Oke guys, sekarang adegan saya sama si Marole ya. Adegan bertemu sama si Marole. Nah, dari dia guys. Nama aprok bisa nih kurang teh. Kita. Dia orang kia. Aprok bisa nih padu long bisa. Iya. Ya. Padu. Nah, nggak nyumbang mah. Oh, mana. Siap. Oke guys, alhamdulillah syuting di sini sudah beres ya. Jadi sekarang kita akan menuju ke mananya? Kayak itu ke Kaler. Nah, itu teh barat. Karet lain kidul. Barat lain. Jadi orang arek kali itu tuh jadi syuting nate acara nate orang teh leuleusnya. Saya teh lemas anjir. Asli eta teh. Jadi saya teh lemas guys karena puasa. Jadi latihan puasa. Wih, ulah meuli cai, ulah aneh. Si eta mah kebiasaan pan. Meuli eta heula. Heh. Di mana itu kan? Apa ulah ini? Ini itu ah. Mana eta euy? Si Paul mah bijil di itu di kebon. Suasana baru dong bijil di kebon. Bijil di kebon itu di kebon. Kebon si Mang ini. Bijil-bijilnya. Iya ke koronaan di mana ieu? Bau teuy. Di mana? Karunya aing ka aing. Aneh. Sok di mana tuh? Oh, naro di RS. Itu nggak di dis tuh emang lagi ya. Keringin Adul. Bonring. Ya modernisasinya. Eta ngenjang orang lain. Nya tuh udah aing ku amomon. Dibere nu ku amomon ning tah dicokot ke si Oleh dibikeun ka aing pan eta mah. Nyalakeun dari nama. Nyalakeun teh nama aing geus nyalakeun cu aing si Oleh dibanyut aing nang mere amomon ca aing teh omongin. Aneh. Ayo guys kan. Nah, gimana teh? Oh, di sana. Bener na teh? Yang anu isis. Hah? Di sawah wae deh itu. Di mana, guys? Tapi lempang, oleh posisinya lah lempang banget. Di mana? Jadi nuturkeun eta nuturkeun. Oh, nuturkeun. Nuturkeun bari lempang teh awal. Mundur gitu tah, gitu Pengajak teh lempang ngarepina, guys. Heeh. Ya biasa pan leuleus kumaha leuleus. Oh. Oke, siap. Puasa kan pasti banget. Syukur kan pokoknya mah black bar kade. Sekieu tah posisinya ya geunangna. Geunangna sekieu. Ya deket mah. Di luhur heula.
Soalnya jauh lah sih. Oke pas deket langsung Hiji, dua, tilu, action. Puasa teh sabarap? Poe itu sabarap poe teh. nah kira-kira mah ya itu kan 7 apa ya 7 na emang lupa 7 na lalaunan oke di mana hah di mana di mana ini ya tadi pas dia pas mangkatnya ke situ oh nukang dianap set nukang lalaunan tuh set nukang lain oke pas guys ketinggalan suku nongko langsung mulai tadi tuh gaskan. Oke guys, ini dengan trik panasnya matahari di siang hari sambil berpuasa ya. Minum kopi cina, aduh, sambil kita melaksanakan puasa tapi tidak menghalangi kita untuk melakukan syuting guys. Mana le? Ke Jonggol, ke Jonggol. dua genap Aneh, dua genap aneh, baiklah aneh. bisa 2 genap Ye, 2 genap aneh. Apa rebut episode pan? paham mana Paham. Ya kan itu kan nyampur si Cesar kan gaya gitu. Gitu. Kurang tarik gitu teh. Halo Jabrik, gimana kabarnya pada puasa kali ini? wah alhamdulillah Oh, alhamdulillah lancar. nah ngeliwat ke dia itu ke dia Ini bos ya, bos baru kebagian bulan puasa teh kasiksa nya bosna euy. Aing. kamera roll and tak Anu cara bung aing mah tadi ge katipu anjir. Waduk bohong mana Nah, ukurkeun dah. mana Dah. itu tunjuk neka aing goblok aneh. Oh puasa sekarang gimana oh Alhamdulillah puasa sekarang kuat kuat dan yang kemarin juga kuat. oh gitu. Sekaligus pengalaman rohani semakin bertambah gitu. Wih mantap. Jadi semangat lah. Semangat pokoknya mah ya. Jadi puasa tidak menghalangi kita untuk beraktivitas ya Ul ya. Mantap. Aktivitas, kreativitas Dan tas. dan prioritas ya apa biasana biasana ayeuna teh geus ka 7 atau ka 8 puasa teh 8 ka 8 biasana malila oge teh babaturan teh sok ngadak-ngadak balageun balager Heeh. tah ieu teh naon berkahna Ramadan sok anu ngawe anya sok aya nu ngawea salah sahijina babaturan nu hiji beureun arek nasi padang Nasi padang. arek nasi naon cenah ududna nu alalus di ududna teh dinarana teh ududna nu aralus biasana teh nya contohna arek rokok sampurna ya aduh arek rokok naon jadi gitu kan. eta teh aduh mengundang euy Lain mengundang eta teh salah satu berkah Ramadan nya Ye, anu ngawe acan jadi kabuka hatena anu ngawe acan kedeung deui aya kedeung deui kedeung deui Oke. tinggal tungguan we tinggal tungguan we lah nya pokona mah sakedeung deui bakal aya nu ngaWA keur di marana cenah maneh cenah gitu jadi ieu tempat biasa geus siap atau di situ tadi ya kan teka tinggal di jalan dari itu mah jadi di episode sekarang si Paul biasa kerbaban ring guys geus latihan pan keur peuting awal itu guys pas ngeliwatna tadi nangtung
Pas ngaliwatna kan tadi nangtung mending nangtung heula. Beda dicarita Itu nyopot batu lah. Oh. Baik. Baik. Masker dia. Gara-gara ngebandring kan langsung mangkat ke dia nya. Langsung mangkat ke dia nya. Coba sepunang we, kibar kemana teuing. Atau ada barina eueuh ada manuk lagi gitu kan. Guys, benang guys. Oke guys, masih adegan Pak Ul ya, yang sedang bundrang bandring di perhutanan. Roll and mulai. Tempatnya ini sangat Ada detail. sangat mantap ya. Ini tempatnya sangat mantap guys. Ini cuacanya lagi bagus ya. Ini cuacanya lagi bagus. Masukin eta anu kaleci kadinya heueuh. Pas gitu ah. Rada gede we, rada ketinggalan. Oke, eta mah batuna. Itu mau di alam ini batu. Coba bandringnya, lihat bandringnya. Wih, mantep gitu. Woi. Aya naon eta teh sarang naon? Oh guys, aya sarang ieu. Sarang naon? sarang goong si Pataguru. Oh, aya sarang goong si Pataguru cenah guys, kita pendekat nih. Guys, gede. Ngarit beres. Nah, jadi disinilah tempatnya saya sama Marole leles guys ya. Saya sama Marole ngalunggesar di sini guys ya. Waek. Wah, beres ya waek ya. Jika nama manuk ke parwasa ya uang nu kalaluar da jeung nu Edan. gitu lah. Dialogna Bahasa menang di mana? Eta manuk ti kukur puasa. Si Paul mah kana rada dituan di asetik lah. Paul mah kana bahasa hewan mah sudah hatam. Rada bagus sih soalnya. Mantep anjir asli ya. Ya jangan syuting ya le. Jangan syuting keras sakti. Mantap guys tuh. Roll and kelak. Kameramen kita riweuh ya. Kamera roll and engso. Aduh, kelak balikan ya. Lain mojohna eta da began euy. Began mojohna euy. Gimana guys?
Tinggal itu sekaopak tuh. Itu teh kolam ombak, guys. Ini jalana. Ini jalana. Kita teh kolam teh udah berapa orang tiga. Aya naon eueuh teh? Naon eta mareha naon? Mekarnya bunga. Di ditu. Di mana? Kok itu ka ujung itu. Usaha eta. Milik orang asing sadayana. Ah, Kan? Teu aya orang Indonesia mah. eueuh ya. Anu ngasih izinna, tanya we. Gitu. Terus arek non menang. Orang jiwan gitu kan panas satu. Nuturkeun nya, nuturkeun ya. Kan nuturkeun. Gitu lah kali ya langsung. Langsung. Iya langsung. Di dieu we tong katingali. Tadi dinya. Oh. Siap. 1 2 3. Ah. Yes. Aing kita ningali sawah. Lamun saraat model di syarat yo. Jangan cenicik babeh yang caina penetan. Itu aing teh Kadir. ke sawah teh. Kadir. Iya tuh kamu ka dieu lah. Wae. Aing sugan teh neangan teh isti arek kumaha gitu. Kumaha ya teh. Nah diajak. Aduh aing mah diajak kacupukan ka dieu aing mah. Kayaknya sarua wae teh ieu geus teh neangan teh istis. Coba. Tadi ya geraya terus. Apa karena yang cai penet. Bapak Jadi kieu kayak orang yang harus ka dieu, ente ka dieu. Nah, pas sebenarnya. Apakah tinggali eta naon tuh? dong, kajian kena ke orang di Itu eta nuturkeun ya? Hah? Segitu guys. Ada rokok kan kasih. Rokok tidak dong kieu. Eta aruan jadinya lu. Pas dong kok oh iya nu penet teh. Tapi ini kumaha terakhir. Da ieu penet teh, penet ya. Yang saya. Bener tidak tuh. Oh bener cerita ka urang. Bener sia. Can kita. Ke pas dongko we. Kayak pas dongkotan. Tinggal bakal ya kumaha lang ge. Jadi namang ke orang nikah ka ente madat. Oh, ujung-ujungnya si pernah kabeh, mana ngomong. Nah, jadi aing mana sih sama-sama sia. Nah, gitu. Satu ya. Tuh, terus oleh dia kan balik deui. Eta aing mau wasiat teh. Bagong aing teu. Sok ah. Siap. 1 2 3. Tah. Iya teh pan ngolocor ke ya nya amburadul ka mana wae Bolong euy. nu kieu teh penting kudu dipenet meh sawahna caian penet euna sok ayo penet nah gitu atuh sok sing bener Hah? Langsung. Kamera. Langsung. jauh deh atau di ya saya nggak tahu benar gitu sih Kita langsung di jadi. sok di dia Rada jauh. mas sudah dinya bisa minuman teh Siap. 1 2 3. tuh pan aring geus kapendet kieu mah nah kan ningali si cain oke jadi lebar deui alus Makanya takaan. Goblok, pedis sawah sia. justru eta aing mau wasit teh meh aya gaweun Sia mah bulan puasa. Teu ayeuna bulan puasa nyiksa aing. nyesuaikeun atuh geus nanaogeun nyesuaikeun geus tong amek deui teh bulan puasa Tah urusan. geus da ieu mah geus beres Tegan di persawahan sudah guys ya.
Jadi kita balik lagi ke atas. Iyalah. Eta sasak kedeung teh di dieu singkat teh. Lempang heula lempang. Heuh, Lempang gitu. di dieu we, di dieu. Ya, ya, kamera jauh, kamera jauh. Awas, jongkok kan. Kamera jauh, kamera jauh. Singkat, geus balik ha. Gitu. Kamera jauh jadi meh pas perpindahan ya nak. Perpindahan scene ya nak. Dia eta Bukan sisi. ya kamerana. Si kakunci. Mantap guys. Jadi sekarang adegan saya sama si Marole lempang guys di situ ya tuh. 1, 2, 3, action. Tinggali aing tarayan kieu pangeuna. Aing mau ngocoklak aing ka sana. Coba lepas hawa. Weh, nya beda guys. Bawa entur. Ayo ka mana ayo bisa kan tuh. Aing bisa lulus gitu. Tuh, jam sabaraha sih, euy? Hah? Jam baraha? Ayo kan jam 11 mah ya. Wah, pantesan euy. Geus buru langsung balik lah. Ayo. Ini si Bata komo jeung ngelujeng ente mah. Kebegadaan di sawah euy. Mantap guys, pokoknya mah. Labu tadi. Ai biaing labuh. Dah. Teh nyaang. Mana wis teh bieu. Aneh anjir. Mantap guys. Tah, mana labu ka dieu teh 30. Aing cenah guys kita. Tuh guys. Tuh Arek pincak kalau labu ka dieu kubur. kono lobang. Dasar hayang we nyiksa teh pan. Ampun, ampun. Mameh lebaran.